Yanti kela atuh dagoan urang teu bisa ya lulumpatan di galeng kieu. Geus geura buru kesingna endeungna nuturkeun manten. Atuh yan pan maneh teh geus eueuh hubungan naon deui nah sieun ku mantan maneh. Geus geuwat tong cerewet ngomong bae mah moal anjog-anjog geuwat lompatna. Nya atuh urang teh nyaho naon ka babawa mana batal deui manggungna kumaha ih. Geus engke ongkos manggung mah ku urang gantian. Nu penting mah maneh baturan urang heula. Urang sieun panggih jeung endeungna. Hahaha, badai kamana neng pujaan hati ate. Tuh kan cek urang oge, panggil oge nah sih kudu lompatan capek nyaho. Ih, rek naon sih andeng teh udah gue Yanti. Pan Yanti tetos nyarios, Yanti tetos putus sareng andeng. Tuh bisa neng, pokoknya A bakalan tetap ngejar neng sampai kak neng bener-bener nikah juga A. Kak Eling Aa tetos gaduh pamajikan, maknya neng rek cicing wae. Neng mah teu hoyong-hoyong acan boga lalaki nu geus rimbitan. Ih, amit-amit. He Kang Deng, si Yanti mah lain pelakor, geus nyaho, geus putus jeung si Yanti teh. Geus deuh si Yanti oge geus bogaan kabogoh. Pokoknya sampai ke akhir age A mau putus asa. Bepeja atuh, Yanti mah teu hayang jadi perusak rumah tanggi Aa. Yanti asahan jakal harita narima Aa. Eta ge untung Yanti candi kawin. Makana nguber-nguber teh ajak balikan deui. Hayu tuang balikan deui. Geus ka ditu endeng. He endeng, geus deuh urang duaan terek manggung. Ieu ayeuna teh jadi gara-gara maneh. Salah saha kalabur. Hahaha. Mun Aa di dinya bae, neng teriak ye. Geus deuh ka ditu da si Yantina geus boga si Jaka. Bah jeung apa dah, Bah? Geus deuh ka ditu da si Yantina geus boga si Jaka. Ka ditu. Pokoknya mah salah gican menang mah. Duh, kumaha tuh Yanti? Bilang ya, urang boga trikna. Ieu mah kudu dirayu. Kumaha carana? Caca, cai, aya di mah? Buru atuh mana buru? Haus. Ewus, haus, sabodo teuing. Teh, mun aya lalaki nu nyamperkeun ka dieu, ulah di bejaannya, urang keur di dieu, urang rek nyamuni. Neng, ningali awewe teu dua anu lompatan ka dieu? Henteu. Hah? Henteu. Puguh teu apal. Tong bohong maneh. Teu apal. MAA SAA masa? Kenalan. Naon sih neng? Geus ah. Urang rek neangan di awewe tadi. Ganti. Nuhun bagar. Jang, kemana sih? Parusing aing mah. Pusing kunaon, Pak? Penting si Gemma curhat. Hayang kawin deui. Geus aya kitu lalakina. Aya, bogoheun ka si Jaka. Atuh eta mah teu satuju, da si Jaka lagi moal daekeun. Piraku bogo ka budak ngora. Ka Eling, Dede. Cedoh, pepeujeuh mun aya si Jaka pangbejakeun. Tong sok ngaheureuyan ting indung urang. Teuing da urang nage geus lilat teu manggih si Jaka. Pan si Jaka teh cenah ayeuna jadi kasih anggrek. Ih, teu daek, aing mah teu daek. Si anggrek anak sasi, wawanianan ek saingan jeung aing kembang desa. Gemma, insap atuh Gemma. Erek ge Epa nu naksir ka si Jaka teh. Ieu mah kalah si Gemma nu kabunggulengan. Pak, aya gosip anyar, Pak. Kan si Yanti teh keunteangan ku pamajikan si Indeu. Beda naha kitu doh.
apal Epa mah, tapi udah geus putus. Yanti teh pelakor. Si Karni pamajikana cawak-wak bae meh tadi pegat. Salina teh salingkuh jeung biduan. Teu Cedo, begitu caritana. Si Yanti teu apaleun, Kang Indeng geus kawin deui. Pan harita duda, manehna karek datang ongkoh di Cianjur. Yanti mana sih? Gelisan mana sih jeung urang? Jauh atuh teh Dede. Si Yanti mangorak keneh artis dangdut ongkoh. Epa! Bukan nama, isukan! Ayo kudu manggung! Enggeus. Tong hari riweuh. Apa? Kasabar maneh boga indung kalakuan kos kieu. Nya Cedo, asa pajejet urat. Para saya beunggal poe. Kade bisi pipiluan gelo. Ih, Cedo. Tadi karompok bapak bae. Kamar anak itu. Neng teh tadi tos manggung, tapi diudag-udag ku Andeng. Nah, bisa gitu. Nya pana Andeng teh urut pepotongan Neng. Oh, hari neng teh buh kene ka andeng. Henteu. Atunaha nyampe ka ayeuna can dibere kepastian. Hela sabar. Ayeuna mah jalankeun we heula. Engke mun anakku batu manten kumaha? Purbae arek bobogohan sareng saha oge. Nu penting nikah jeung Neng kan? Injah, da naga yang kaneng wae. Oh, gombal. Ayo kasih dia. Ya kakak Dede. Tadi mah dengan tersiantri. Aing teh nyangka kasih jaka. Emang naon gitu em? Oh, aing teh bogo ka si Yanti. Aing cek suhan ka manehna. Malah aing anu ditikung di tukang. Nah em, nyane geus nembak si Yanti hancan. Ku aing teh minta mencomblangkeun ka si jaka. Malah manehna anu tutup. Tidak aku em. Ini aing karek apal. Mangkana em, nyane mun hayang ka awewe mending usaha sorangan. Nyao nyane masuk em. Payah lu. Oh kawan. Ngopi mah. Wah, ul. Aing teh nampang lari yo. Anu, Ting. Pengen janji kopi. Tinggal saya ngopi ya. Bage ya, Dede. Asa aya nu leungit. Naon cek Dede nu leungit? Kalengitan hate. Ya elah Dede kocak. Geus kolot ge, galau we. Jang Paul. Keningali gitu. Ningali saha kitu? Nengan jakanya teh. Oh wow, berbobogohan. Bobogohan yang saha. Kan kebogohannya kayak di dia. Kaelin Dede. Geus daripada gelo mah mending ngopi. Jieun keundin. Kopi aing mah kakentel. Dia. Cicing dong heula, urang lompatan, urang nanya. Aya naon deui si Andeng? Bener teh si Yanti bogohan si Jaka. Atuh teu apal. Duh, manya teuing, maneh babaturan deukeut teu apal mah. Babaturan deket ge teu sakabehna kudu apal. Lagian Andeng rek naon sih purunyus pisan. Geus boga pamajikan teh masih keneh we ateul. Nya dia. Urang baheula dijodohkeun ku kolot urang. Rek kawin jeung si Yanti, kolot urang teh nyuruh we jeung si Karni. Andeng geus beatu ayeuna mah setia ka si Karni. Kalaku mah oge si Yanti mah moal daekeun, komo ayeuna mah geus aya nu anyar. Salah saha Andeng nanganya nyeri. Nya ya, urang ayeuna sahan jakal. Geus deuh da ayeuna mah si Yanti ge geus kedeukeut jeung si Jaka. Jadi nya moal aya harapan. Bantuan atuh ya. Ih teu hayang teuing mantuan ngajalanan dosa batur. Ingat Andeng teh geus boga anak 2. Duh, dia mah kitu ka Andeng teh. Yanti, biduan atel maneh Yanti. Aya naon ieu teh? Datang-datang wak-wek siga entok erek ngendog. Nyane Yanti banget kandel-kandel teuing. Aya naon? Sok ka dieu cari. Tong carita lalaunan. Rek ngaleueut? Tuh hayang aing. Kayak priogi naon gitu. Aing ngasarek pingsan ya cari tanah ge. Aya naon? Yanti, gosip nu kadenge ku ceuli aing teh bener tate. Gosip naon ece? Ece oge apal nami abi ti saha? Yeuh, aing teh pamajikanna Aendeng. Aing menang kabar salaki aing salingkuh jeung penyanyi dangdut. Nyane heuh Yanti. Henteu ce, eta mah fitnah. Kapungkur mah nya. Yanti sareng Aendeng teh jadian, tapi da entosan saprak Yanti apal, Andeng tos rimbitan.
Bener maneh, tengah bobodo ka urang? Henteu ce, Yanti mah moal tega. Ece awewe, Yanti oge awewe. Angot ece mah tos gaduh budak. Paraun, amit-amit Yanti ngabogohan salaki batur. Heeh atuh Yanti, aing percaya kan nyane. Hampuranya bisi aing aya salah. Tenan naon ce, wajar. Hayu atuh rek kalebet heula. Teu kudu, da aing mah moal lila. Ece, pepeje pangwartoskeun ka Endeng. Tong ngabeberit we Yanti kitu da Yantina oge tos gaduh kabogo. Heeh, kayak diomongan salaki aingna. Geus lah, rek balik. Jeng. Nyanetin di bae, tadi di teangan. Di tangan kusaha. Ku si Sueb. Waduh, gawat atuh. Oh nyane. Cenah geus 2 minggu teu panggih-panggih. Awena direbut teu ku nyane. Kanenge Paul, si kanenge ku batur. Parah nyane teu boga otak. Awewe inceran babaturan sorangan dihakan. Da ku maul, si Antina ge sika bogohan ka aing. Nyane make pelet tuh. Terus nyane kumaha ka pamajikan nyane? Kayak aing boga 2 tuh ul. Yang jaga, ih kemana wae sih kangen. Nyai Ronggeng, kabur. Yang jaga, jangan tinggalkan aku Yayang. Yayang jaga, Yayang jaga. Yayang jaga. Batul kabur, batul.
kelas 12